Geus balik cukup ya. Jangan ya, jangan di bantu ya mah. Balik panas berat. Kalah, Pak. Mana nyuruh wajah Tahu ini, di mana atuh? Lain, Pak. Ujang mana? Pokoknya, Pak. Ujang butuh duit, Pak. Pinjam lah duit. Duit yang naon? Yang nembusan motor, Pak. Butuh 2 juta. Lu gede. Koyahna. Sok, Bro. Kelak. Tolongan. Jangan sih tuh, mun butuh duit mah. Tapi di lainnya kudu wani ieu mah, ulah borangan. Sok wani lah. Lamun butuh. Oh, butuh sok, enggak butuh malah wani sok. Ya, kieu nama tatangga wae kamari ngakuku. Beuna langsung butuh duit 6 juta bener nama komok. Ya, syaratna kieu 2 juta lin. 2 juta. Gampang. Sok komok mah. Maneh dengan kuburan anyar, cuma bisa mah anu can fungsi saminggu bawa tetehnya. Tapi kudu duaan. Nah, duaan. Kudu duaan. Sok lah, gampang sok terus. Aya duaan. Duaan aya. Geus 3 hari kuburan anyar eta ya. Hayang duit 2 juta mah geus 3 hari kuburan eta, terus bukakeun buahna, cabut huntu anu luhurna. Kunaon duaan, sabab ieu dialungkeun ulah benang kanu taneuh. Ujang alungkeun sanggap ku babaturan ujang anu duaan, geus disanggap yakin langsung Langsung menang duit nak. lain langsung ulang mayitna seteh bari ngomong ingat gigi atas jangan dibuang ke atas Sekali ya, tua biar umpung terus gitu. Dasar wawa berdua batur serius pinjam duit. Paham pisan.